Ai budaya mah masing-masing sanes agama Ya. punten. Mantap bos. Very good, very well. Go subscribe, gawe. Sampurasun. Baraya ayeuna abdi aya di BBC tah. Ieu barudak ku si Etet tuh, aya si Etet, aya Ardi tuh. Asetnya. Dia sebutkeun jadi si abdi teh. Ayeuna diulem ka mana cenah Gus? Ka BBC Kampung Cibuntu RT 03 RW 05 Naon acarana eta teh Gus? Hajat Lembur. Jadi lembur micet bae cenah nya. Nya Masjid Mena mah geus beuneu deket di gunung meureun nya nya. da ulah di slotnya eta mah Menangnya da ritual. Terusnya ikutin perjalanan orang ya. Ayeuna mah urang moal ka munten meureun nya. Ya. Tapi orang ngahibur warga meureun. Janya jalan lah yang Jalan jalan. Nah, jadi baru ningali si Etet gagah kieu mah kacamata. Oh. Asep terus si Wahyudin dah. Nah, ke gunung lempang ya. Capek moal? Ah ya. Tuh. Nya acarana teh ieu barudak. Naon wae acarana kaca pisuling aya cenah nya. Seling Terus dilanjut udah juhur dangdutan. anggotanya terus kami guling oke berarti nya. Guling oge makan-makan pokona mah lah. Oke. Kampung Cibuntu adalah salah satu kampung yang berada di Desa Malasari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tepatnya berada di Bandung Selatan. Di kampung ini adalah salah satu kampung yang masih mempertahankan budaya Sundanya. Salah satu budaya yang masih dipertahankan oleh Kampung Cibuntu adalah hajat lembur atau ucapan syukur atas hasil tani yang mereka raih dengan cara memotong kambing. Tingali pemirsa di BBC ieu nya salah sahiji kampung anu masih keneh ngajaga tradisi budaya Sunda Dilestarikannya masih dilestarikan. dilaksanakan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali setiap satu Muharram ya. Mencit main nanti dipanggul senanya jamnya kaditu ka pasir terus dipencit. Udah dipencit teh dibagikeun deui ka wargana eta teh salah satu bentuk syukuran hasil tatanen. Seperti palawija, beas, naon tare dan lain-lain lah. Iya salah satunya ieu pelakanan. Selain memotong kambing, dalam 2 tahun sekali di Kampung Cibuntu selalu mengadakan hiburan seperti kaca pisuling, dangdutan, dan hiburan lainnya. Tuh. Ya Raka ya. Terus aya di dieu tah. Mantapnya. Kita tadi kan di dieu. Tadi Aya Masjid Menang gesan. baca Kacan. Oh di gunung. Tapi geus sigana mah aya di dari teu meureun nya. Oh, ayo tuh orang ka ditu. Ayo pantengin dulu nya. Ieu mah moal diedit ieu mah langsung arek di post. Ame nyaksiannya. Bener teu? Tuh, wah naik kita barudak ke gunung tuh. perjalanannya ya. Jalanan naik. Ayo. Mana nu mau sepatu aja tah ieu sena lebaran dipake si Wahyu tah. Oh, si Ete tinggali. Mana teh kacamata cing gagah heula atuh gagah heula. Subscribe heula gitu euy. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, subscribe. Tuh, kaca pisuling mah sigana geus aya. Naik deh ayo nanti ka dia tah. Tangga deui wae. Tuh.
Alhamdulillah, Dugi. Anjing. Capek euy. Sehat tulungan. Alhamdulillah. Saya no gaduh hajat. Kumaha mencit peng geus. Berarti can kali tuh. Yang saya bisa minum. Oh udah. Tadi berarti paginya jam 8. Jam 8. Ayo sesepuh di dieu. Si Bapak. Oh, sehat, Pak? Alhamdulillah. Kumaha sehat, Pak? Alhamdulillah. Ayo ya. Bujang. Sehat, Pak? Saurna mencet me. Terus mulai terus dirasa langsung ke itu kalau kasih eta ke tukang rumah ieu. Oh, cenah kudu ka gunung mencet mena Atos si gunung itu kan teu di film di dieu enak keur marasakeun. Kamarin tadi hayang di video, Pak. Aya efektif senang pas mencit nama teu meunang cenanya karena kunaon tah, Pak? Naon alasanana? Abah sieun kapau kabeunci. Oh, gitu. Berenang eta teh salah sahiji ritual khusus budaya di kampung BBC nya Pak nya? Cibuntu. Cibuntu nya. Canis BBC. Itu kejagawan cara ngetik kirimkeun RW 3 pada RW 7 gitu. Oh, baiklah salah setik mah. Keur sakola ge salah setik mah paling jadi punten 8. Ya, kuduna 10 jadi 8 gitu. Aya sareng bapak saya. Bapak Iman anu di dieu. Di RT 3 nya. Mantan RT bagelan. Mantan RT. Bapak cing bade naros sakadap biosnya. Ieu teh kan BBC teh babakan Cibuntu. Cibuntu babakan Giara RW 7. Tah eta saeuna teh kan setiap 2 tahun sekali dina tiap kaping hiji Muharram. Kinten-kinten eta ti tahun sabaraha tah, Pak? Eta mah tahun 3 pungkur kene. 3 pungkur kene. Berarti Bapak teh nuju alit tos aya. Bujang-bujang alit eta can aya ge tos ieu mah tos Tos aya. tos aya budaya. Budayanya mudah-mudahan bisa dipertahankan terus Bapaknya. Supaya urang teh teu ngaleungitkeun budaya urang gitu tah Sunda teh kieu gitu. Sunda teh kayak tradisi lah. Terus ya teh aya itu Pak aya kacapi. Emang aya acara naon wae tah Pak kira-kira? Oh iya Pak acara hiburan we. Hiburan rakyatnya nyambutnya. Kita pas udah mencit embe. Si embe teh dibagikeun atah dipasak heula atau kumaha Pak? Dipasak heula dibagikeun ka warga. Mantap. Jadi aya bahuuna, berarian bahuuna. Tuh itu ge sigana saya artis ningali pakai kacamata gagah gitu sigana mah penyanyi sigana mah. Ya, katanya. Topang itu ka itu. Atur nuhun nya Bapaknya. Berarian bahuuna. Ya orang naros heula ieu ya nu Bapak kacamata. Sedap. Akang ngarewong sakedapnya. Akang di dia ditugaskeun ngahibur Sunda pangitanya. Oh, sakatanan MCOG. Oh, wes mantap. Akang di mana Akang ini? Asli BBC. Di BBC. Putu Abah. Oh, Putu Abah. Mantap atuh kitu mah. Mantan kabogoh apa? Oh, iya mantanna. Ieu mah lain mantan. Oh, benar pamajikan anaknya mantan. Istri. Ibu kumaha sehat, Ibu? Alhamdulillahnya. Si AA berarti yang terang ieu acarana naon we ieu? Nama panggilan hiburan rakyat. Hiburan rakyat, kacapi suling. Satu Muharram-nya. Tapi tadi teh seorang agawan di dia bakal aya talent-talent ge produk leres ya teh. Insyaallah nya si eta tuh cenanya geus aya nya salah satu pemeran bisa katanya. Da ieu Kang, mengke tontonnya di channel G Produk. Insyaallah bakal tayang kangge ngaliput kegiatan di BBC. Nuhun Kang nya. Guys, dah. Ya selesai. Senang oke dah. Kurang teangannya tesnya. Teangannya. Gimana sih orang ini? Alhamdulillah. Aku mah sehat, tak? Alhamdulillah sehat. Kang Abi tadi napa hayang meninggal Cit Mena tadi dengan utos teka bujeng meureunanya.
Da aya teh biasana lamun masjid teh kedah enjing-enjing. Enjing-enjingnya. Enjing-enjing. Terus ayeuna udah di ini atos diurus gitu. Atos dicacakan. Oh, berarti abi ketinggalan ya berarti. Kasihan Atur nuhun lah Kak. Mudah-mudahan sing salamet sarehat sadayana nya. Kang. Atos mencina. Oh, atos. Dicacaknya tanggal genap mencina. Oh. Di pasirnya apanya? Nabet kedah di pasir mencina Pak. Geus terang. Ajat lembur kanyannya Pak, namanya teh prinsip embe dina olahraga syukuran hiji Muharram beunang budaya anu emang di dulu panggilnya apanya? 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Nah, kita terang awal-awalna kumaha budaya, ai budaya teh sanes pamustrikan bener ya. Kedah dijelaskeun aya agama, aya wajib, aya sunnah, aya budaya. Nya leres. Wajibna mah salat, Nya leres. Sunnahna Kangjeng Rasul Leres pisan Pak. Ai budaya mah masing-masing Pak. Masing-masing kumaha gaduh masing-masing kepercentanannya. Ya. Sanes agama ieu ya. Ya budaya, ai budaya mah seperti dangdut, budaya seperti reog, budaya seperti ieu ge budaya. Ngan budaya eta sing janten tatakenan. Amin dah kitu tatakenan lebetkeun ku agama. Bener nabi sanes panartikeun seni nya. Ya. Kan cuman jalmi ayeuna mah ai kana seni di jadi musik karena budaya ieu musiknya lain budaya mah kadang sarua nya laras sanes agama nya agama mah salat pangosan agama nya laras Pak budaya dah pilih cenah musik eta mah lagi sanes agama nya budaya laras abi ka dieu teh sumping teh Kang karena abi tertarik karena budaya di daerah Cibuntu. Dina budaya apa di lebetanana panginten aya silaturahmi. Leres silaturahmi. Kampung ieu sa RT intina pangintennya RT 5 kan tarasa di dinten kikilan. Nya laras. Tapi ku ayeuna pakepang silaturahmi. Alhamdulillahnya aya tamu panginten silaturahmi. Silaturahmi eta ajaran Kanjeng Rasul nya di piurang agama. Mungkin atuh kana janten tatakenan janten wadah. Wah, salah mencitna di pasir, mencitna di mana-mana ini. Boleh wae nya. Iya. Da haram kana mencitna di masjid, Pak. Nya dari komo menang malingnya mak di masjid misalnya teh. Abi pangadat teh panggeulana lamun aya mencitna di masjid. Laras Kadek. Bisa aja. Jangan ngaharamkeun mencitna di pasir. Moal di pasir mah lamun di masjid jeung abi betul. Hayang terang teh kan kita teh mencita teh biasana seberapa kambing patah? Berapa? Tergantung kemampuan. Kemampuan. Hiji, saya nama mun aya 10 nya. Sadayana wae. Eta teh jadi sistem teh Pak di pasar sadayana dibagikeun ku kawarga urang anu di dieu gitu. Oh, mantap tah. Tah eta teh kada dicontoh guys. Jadi urang teh entong sampaikeun ka ninggalkeun budaya urang. Soalnya jalma mah kieu guys, lamun misalkan teh budaya awut-awutan tah si jelema na ge awut-awutan. Tah di dieu mah si budaya teh dipertahankeun. Soalnya rek usaha deui lamun lain ku urang nya kinten kitu nya Pak nya. Gitu. Kan maksudnya ngambil budaya tapi itu ngawadahan agamanya sepuh di payun zaman belana pakainya apa kan lamun aya ustaz aya ajengan teh guru di belana kumaha cara nyampaikeunana asana gitu bejati kolot cantemna abdi kan nuju alit di dieu cantemna aya pangosan dina panggung di dieu teh naon sababna tah diburu teh apa nginten pun sanes ai zaman abi tos merdeka apa mung kateterangan teh sepuh baheula tapi pintar kumaha carana nyampaikeun agama carana kieu budaya dina budaya nyampaikeun saayat dua ayat cenah urang menjeung Allah mah horizontal itu antara hatena jeung Allah harus Pak tapi pribadi jeung pribadi manusia jeung manusia eta mah vertikal ai vertikal mah kira saling ketemu saling ngobrol supaya budaya dipertahankan. Terus Pak eta perkawis dombana mbena nya mbena teh eta teh hasil swadaya masyarakat kudunan. Oh swadayanya sedekah masyarakat dibagikeun ke masyarakat
cuman benten bahasa. Upami Ustad panginten subahasa Arab, upami sepuh bahasa Sunda. Orang Jawa bahasa Jawa. Nah, mah bentenna dina bahasa. Kan aya doa Sulaiman dina ruatan tadi. Jamna aya doa Sulaiman doa kan cuman dia sanes ibadah. Budaya. Oke, Bapak atur nuhun Bapaknya. Bapak tos masihan ilmu kabi, mudah-mudahan ini nula laju di dia ge apal dah. Sing bisa ngajaga budaya Sunda. Nah, gitu rasanya apanya? Gili aya lepat paham. Bisi lepat paham gitu. Ah, tah ieu barudak matangna lalaju sing tuntas, ameh teu salah paham gitu. Terus Iki sini Ki. Wah, nyenter atuh. Kewa daerah ayeuna. engke mah atuh. Dapur acara. Lagi pada masak banyak. Iya guys, lagi pada masak ceritanya guys. Masak daging domba. Ya, boleh gak sih? Sunda Indo ya nya. Handap yuk. Ya naon ya. Ibu, tadi masak naon Ibu? Ya masak ayam. Oh, ayam. Berarti sanes mbe unggulnya Bu. Sanes. Ayam. Sabab anu hayamna nu tadi puter, ayeun di oseng. Anu ngadu hayam yang tadi puter dina film. Seluruhnya tuh. Tuh. Ayam kampung. Berarti komplit berartinya menuna ayam kampung terus mau bisa. Ayam kampung. Ayam kampung. Ayam kampung di selatan. Anu masakna di orang kampung selatan. Kotanya. Kota rasanya. Mantap pokoknya mah. Macam-macam rasanya. Sana rasa orang kampung mau elek orang kota bener tuh ya. Enak we orang kampung mah. Nasi semua masak nasi. Nasinya. Masak sangu berarti nya banyak. Nasi. Nasinya. Oh. Masak beras di nasi goreng. Masak beras di nasi goreng namanya. Enggak. Ika di tahun. Masakan Mantap. Enak. Hajat lembur yang diadakan 2 tahun sekali setiap 1 Muharram dijadikan ajang silaturahmi bagi mereka, di mana mereka bisa berkumpul, bersanda bersama ataupun bertukar pendapat. Rasa syukur atas anugerah dari Sang Pencipta membuat mereka selalu menjunjung tinggi budaya Sunda, dengan harapan apa yang mereka perbuat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat keimanan kepada Sang Pencipta. Sok lauk tapelet atuh. Tuh tinggali di dia mah parawan apa gareuli baru data tinggal itu. Tuh, menikah nulis. Malaya. Kapan di tahun? Ya sate bagus. Ayam, mana nama di Prancis, beras, ya di Sunda, ya, Sekali. Oh, tinggali lah si akan gili, tinggali semangat baik. Mantap bos. Mantap bisa. Ya kira-kira itu biasanya sabaraha pintal lamun setiap kali hajatan? 20 liter. 20 liter berarti sak kintal aja kurang berarti 20 liternya. Top ya. Top ya mah. Ya persiapan berarti biasanya orang makan bareng kita rantabu sabaraha? Kita rantabu 12-an. Terus rokok berarti nya berarti setiap kampung sadana ngumpul. Mohon karena cara
rutinan 2 tahun sekali. Berarti aya ieu lah pelenan aya ritual ngadoa apa kita nya? Ya ngadoa. Tawasulan. Tawasulan lah. Ada sinyal melakukan abantos sami-sami budaya mandat mobil anu sedamang lahir sedamang batin sedamang mudah-mudahan ya rezeki Allah diampun alhamdulillah wajana saujuran saujuran sadayana mudah-mudahan dina alasan ya kuat makait dina hati pasolengkah dina bayarnya itu sok disalurkeun mudah-mudahan we aya ieu sing satrasna urang PPK kanana sering aku jeung dulu adik jeung kakak utawa di sadaya dina rada biungan ya kampung Ampar dunia Pak, kada. Ada pohon saya. Abah saudara aja. Ayah jadi kan itu kana mobil. Mun fokus asamnya agungnya kasih jagat nama kana Allah kana gingsir kena tulang rembul fokus artinya munik nyamun kadu kagungan bumi langit sebagai neraka kaput kana segala Gusti Allah. Bul putih naoning pangeran cek putih asmaning sukma sitoid kan iman sakman suka anu nyalametkeun suka anu nyalametkeun sukma anu nyalametkeun dan suka anu ngabaktian suka anu baktian sukma anu ngabaktian sukma dan selamat anu ngajalankeun anu pamisun kalau kanu mayungan undang tayungan seang kalau diang kawang maagung mudah-mudahan langsung ditayang tayungan kalau semata siang ya Allah nu maagung mudah-mudahan urang sadayaan kalau naon rupi cita-cita sampai yang mudah sing dijabah Al-Fatihah Alhamdulillah Iya karena budu, iya karena kainnya, kalau mustaqim, dirasa lagi akan kali ini, manusia lagi Guys. Bisa eta keur ieu ngadoa. Betul geus ngadoa. Bisa terang tuh acarana kemarin. Tuh. Baik. Baik bisa. Baik apa ya? Duka. Sama. Apa? Gacana. Kayak kita tuh ngadoa tanya. Ngadoa. Udah cuci be segala langsung ngadoa. Berarti orang nungguan halawanya di sini dari si lamun itu kaganggu si kaganggunya. Semuanya. Ayo. Ada ya jadi peran dadap ya. Peran baru. Peran. Kemana dulu? Hah? Kemana lagi di dia? Kemana lagi di dia berulang? Warna mah orang terus pantang tuan. Dagu. Udah mau nangis. Dah, itu teh kumaha acaranya? Lagi acara tawasulan, doa bareng-bareng. Oh, tawasulan. Ya. Aduh. Yang bisa teh udah acara ieu hiburan Iya kayaknya. Hiburan. Ya ada di. ngomongna. Oh, aya di itu tuh hiburan. Saya nyanyi mau ya. Gua tuh nyanyi domba kuring salah gue emangnya. Berarti aya teh urang teh nungguan nya. Ada bang salah. Ai makan harus di. Aduh. Boleh. Nah, pas makannya makan dia tuh dengan makan itulah. Itu. Cak, itu singali si Ete mereka dia tapi si anjing. Iya nih. Di mana step?
Hah? Semalam dia. Itu didinya Ngalina atau dia? ninggalin nunyak teh. Oke, ayo syukur-syukuran udah. Tawasulan. Sudah. Ini kemana enak? Tadi tuh anu itu hajar nanti hajar. Lah. Tahu. Ah, Lihat oh. Iya, iya. Tahu, tahu. Hey, sini. Kapal. Ayo, warga orang dia dari malu-malu. Dadah dulu, tuh dadah. Dadah. Kok abi? Sok. Yes, Dadah, itu dadah. coba
teh sanes ya urang dina raraga hajat lembur ngarak cai jeung ngalokan cai mapak poe karamat lain mapak parawan mapak poe karamat cing Kang urang bahas heula sakedik tentang ieu biasanya komentarnya hajat lembur cing artos teh berarti naon tah hajat lembur berarti rarameang komentarnya rarameang contohna tadi aya kaca pisuli terus aya hiburan dangdut terus aya deui hiji deui siapa naon tah ieu teh bakal aya anu tepung tahun tepat tahun lain tepung tahun berarti nya tepat tahun namina teh mun kalebatna putra bungsu bapak hargawan aya oge berarti cinggang terus ngarak cai jeung ngalokan cai cing hartoskeun itu kan ada urang kali pasti maranehna teh acan terang tentang ngarak cai jeung ngalokan cai cing enten ieu teh mangrupikeun salah satu syukuran urang mundur. Oh, gitunya ngarak cai sareng ngalokan cai. Ngalokan cai. Tah, lamun mapak poe karamat berarti dina poe ieu teh poe anu bersejarah, berarti eta karawan. Ka ayeuna teh kaping hiji Muharram. Alhamdulillah ya Islam. 1445 Hijriah. Iya ya, 1 Muharram 1445 Hijriah. Enggak aja. Terus tadi ayeuna anu bade pentas cing manawi terang kalaresan panginten di Pangkalan aya sababaraha. Sabriji aya 3 4 5 7 teka eta pokokna mah cing hoyong terang tentang profil penyanyi-penyanyi kadi sigana geus berbakat. Contohna pemain keyboard ieu tos kalang buana kan. Komo kendang. Oh, Singapura, Malaysia, Filipina. Ayeuna nyungsep di Cibutuh. Tuh jangan heula tuh pemain kendang ya. Berpemain kendang, trio komo operator mah dulu mah di Amerika Kang. Ayeuna kami ditarik ka dieu pangoperatorankeun si Bapak Keyboard cek kitu. Berarti di dieu mah bener. Anu dongkap ka dieu eta anu berpotensi unggul Kang. Contohna anu tadi vokalis nanti sawa eta jinjina kacapi nu tadi kacapi ya tabisna tadi teh aya Mamah Nia aplos heula tuh Mamah Nia. Keras hei Kang ngali pemain keyboard mah Kang Uman ini ibu terus tadi akan katinggal nyanyi oge cing aya akan sanawina Agung aplaus dong nih Agung ini salah satu pecinta budaya Sunda urang erek joget geura kitu tukang kenal mah nya pas urang erek giblek teu sok mangga lanjut. Oh cetak, berarti akhirnya orang panggil kangge artis anu kahiji Kang. Saha Kang namina Kang? Miss Rani. Nah, Miss Rani mana kalau Miss Rani? Apos dari. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kumaha Kang MC, apa ini rocetan halakan MC ayeuna. Mohon aduh alhamdulillahnya panginten dina ranageun ya teh. Hajat lembur pangintennya. Mudah-mudahan sigi pasien kalancaran sadayana panginten kangge keluarga besarna oge atuh nuhun kana panguleumeuna pangintennya sing disarehatkeun dipananjangkeun yuswana kangge keluarga besarna sing langkung digampilkeun oge rezekina panginten siapnya. Ayo masih ngantosan oge panginten pamuluk lagu kangge keluarga besarna manawi atuh bade sesarangan ka panitia panginten masih diantos pangintennya. Kumaha MC kita hari ini ya, Masya Allah sekali ya, kurang temen segala digarap nyawanya. Oh, karena ngawi hayu cenah gitu. Karena MC-an hayu ngarias kumaha Pak Demo. Antong eta mah. Yo, asik keluarga besar oge panginten masih diantos oge pemungut-pemungut laguna. Haturan oge cenah tadi kata Wismun kanggo pangaresana Ibu Lurah pangintennya aturan wilujeng sumpingna kanggo aparatur desa oge sadayana panginten haturan wilujeng sumping wilujeng ngiring
sesarangan paling dibagi hadiahnya sih ya. Apa salah? Orang sesarangannya. Abi teh nyanyi abi teh. Asalina. Abi tinggal sana rame kan. Oh ya. Ayo atuh sok ngegaskeun. Oh ya teh ieu teh nya, ieu teh selain diajak ngembur orang Cikutu. Mohon leres. Aya oge geuningan anu ngiring support kena acara ieu teh. Tuh salah sahijina agen Billy Ai Mariadi ngiring support. Terus aya oge bidan praktek mandiri Sri Wahyuni ngiring support. Terus aya YouTube channel. Aya YouTube channel. Ya, anu samagara film pendek ya. Film pendek Sunda cenah gitu Masya Terus Allah. itu teh salah satu komunitasna Om Bawah. Jangan lupa bahagia. Ya itu mah jangan lupa pokoknya bahagia. Masya Allah, hati happy dan kayak keluarga besar teh happy. Cita-cita kan itu deh. Cita-cita itu saya pertemuan. Satu teman kesannya berbagi sama-sama kembali. Satu sama ayo cita-cita anak saya. Ayo bersiap sesama depan ini. Video ya mah wajib. Ilewir mau tipir atau sekali kadarnya tuh. Terus. Atau sekarang siap sangat kadarnya. Teraskan heula teh nu glowing pasti kadieu. Pasti. Ibu anu tadi nu viral nu tadi pertama. Pasti kadieu. Anu ngomong teh ieu mah mau viral. Ada. Iliwi angin manis
Kades saya. Bapak Agus, Bapak RW, Bapak RT, terus ada ini. Bapak Lurahna. Tuangan keibarat. Ayo, ayo, ayo. Angin-anginan ada sayang, angin-anginan kunang-kunang dari orang. Hebat aja, menantu aja, agar kata kepada agar masa wajah itu sayang, asawadanana. Ayo mana dicabut agak disayang minantu anya agar kasih tambah sebar padu sayang sayang acawadon nana padu sayang
Saya
Oke, joget. Ayo pura-pura jangan dipandang. Meski dia menderita hati akan tubuh dengarkan kata berpanjangan. Pandangan pertama aku jatuh cinta. Kalau lihat hatiku ada seorang pemuda memandangnya gagahnya. Siapa dia? Asik. Goyang lagi. Asik-asik. Asik-asik. Ayo pura-pura jangan dipandang. Si dia menderita hati Masya Allah, Masya Allah, sampai sayang, sampai sayang.
aling gak menggoda kita. Dia tidak ganteng man, dia tidak jelek man, yang sekasih kau saja, yang penting dia setia. Aku setia, sama ibu, sedang hidup begitulah hati aku ada bukades. Dia nomor satu pilihanku, dia nomor satu idamanku, dan sekalinya yang ku mau, yang segar-segarnya. Sudah kepala dulu, Masya Allah. Silakan sama saya. Sudah saja. Masukin aja ibu saya, teteh saya, teteh saya. Masya Allah. Dia mendengar hati kata karuan, tumbuh kembang mata bergerak, pertama aku jatuh cinta. Rupanya sihir Ajajing ala-ala ajajing, ajajing ala-ala ajajing, ajajing 2000, ajajing ala-ala ajajing, ajajing ala-ala ajajing, ajajing, ajajing ala-ala ajajing. Kini kau telah kembali pada bukasi, setelah lama ditinggal pergi. Sudah supaya nanti maju kasih,
rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira dengan segala-galanya. Oh tiada terkira dengan segala-galanya. Oh tiada terkira dengan segala-galanya. Oh tiada terkira dengan kembali padamu kasih penuh rasanya di hati. Lama sudah ku menanti memadu kasih penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira dengan segala-galanya. 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 Yo, Masya Allah, Opa hatur nuhun bisa Ibu hatur nuhun. Baik itu satu tembang lagu terakhirnya. Kumaha? Satu tembang terakhir dari kami. Jadi Kayak gimana kayak acara udah beres ya? alhamdulillah udah beres, lancar. Tadi Keke datang. Iya kan tadi apa ya ada halangan sedikit. Halangan sakedik. Iya. Iya. Lancar ya. Keke lagi makan ya? Oh iya lagi makan. Oh iya. Oh ya, jadi makasih banget ya buat para subscriber di produk. Pantengin terus di channel kami ya. Pantengin. Terus sengaja kami ini upload kegiatan ini karena kami sering wajannya di sini. Jadi pas mereka ada base camp gitu. Enggak? Yes. Very good, very well. Gak subscribe gawe. Well.